Mipire pasire nulung kawi longkewa ningali jungkrang hawa seger tiisnya cep dapuku di luhur gunung tanjakan geus kakoncara bengkolan geus moal pohon ganeas nu mikawelas daya luhur nu kamasur daya luhur ditinggal zaman kapungkur ingkang Prabu kesan ulun luka masur Nusatia jaya perkasa linu ayan cai kahuripan caina kadigjayaan tempat naniskeun diri nyirnakeun raga salira hirup jeung uripna jalma angin Gusti anu boga daya luhur ditinggal zaman kapungkur ingkang Prabu kesan ulun nu kamasur daya aya cai kauripan caina dijayaan caina kejayaan Mipire pasire nulung kawi longkewang ningali jungkrang hawa seger tiisnya cep dapuku di luhur gunung tanjakan geus kakoncara bengkolan geus moal pohon ganeas nu mikawelas daya luhur nu kamasur daya luhur ditinggal zaman kapungkur
ditinggal zaman kabungkul ingkang Prabu gesan ulun nuka basur Nusatia Jaya Perkasa Linu Ayat jai kahuripan Jaina kadijayaan Daya luhur nu kamasih. Alhamdulillah Ujang. Aduh, namanya daya luhurnya Beres, parantos kasanggakeun eta teh daya luhur kapungkur mah daya luhur karya Kang Ipok. Beres. Non biteh. Aduh. Kang Adun atuh lain pakarya ieu mah Kang Adun. Ieu mah mending ngomong ya. Ya. Aduh. Lamun aya urang ulah nyebut karya. Jadi Nya. aduh Hasil karya. ieu mah hasil karya kapungkur mah kadia Pak Ketua. Kapungkur mah lagu daya luhur teh dina versi pop Sunda. Aipok Aipok. anu ngaransemena Muhun. alhamdulillah Muhun. Anu nyotingna Muhun. video klip sareng recordingna Kang Ipok. karena saat versi calung mah ku tah ayeuna versi salung. ingkang Prabu ye Bapak Ujang Karma Asmara Non. Ye, pami versi salung mah Tata Gending. Leres Tata Gending nyaeta Ujang Karma Asmara. Ciptaan Ujang Amor rekan-rekan sareng Kang alhamdulillah Anu. paguyuban Calung Sumedang Nyanyi kenapa ujang itu ya? eta salah sawios Kumaha? destinasi wisata mohon Lamun ieu lagu meledak, mohon ulah poho ya artina kan. tah eta mohon eta Amor, salah sawios aya deui. destinasi wisata Aya deui. cagar budaya Naon? Eta teh Lamun versi reak, ieu ujang GR. Versi reak aya. Kapayun Aya versi Bapak reak. Ujang GR kumaha tah Jelaskan versi reak. Reak mah Cenah dia Pak, cenah diajar ngomong. Ya mah jebak ya mah. Keun. Ngajebak. Beda cicing wae. Cicing wae. Heeh. Guru ya nya guru kudu pinter ngomong. Ya, lain. Guru Ratu Wong atua karo. Oh. Sok jelaskan Pak Ketua. perkawis Perkawis tadi reak. rea salah sawios seni tradisional nu aya di Kabupaten Sumedang teh Nya teh, reak teh. Adi Tanjung Sari sanes kitu nuhun maksudna. mohon kumaha maksana Apa nu tadi? Gunung Daya Luhur. mohon Versi pop Sunama kusaha ku Kang Ipok. mohon Diaran semena. Uhun. Versi Calung maku Mang Ujang Karma. mohon Tak iya versi reak mah mung dacan biji. Pak, aing ngobrol Kumaha, kumaha. Iya, Pak. Urang ngabahas ayeuna tentang paguyuban salung, Pak. Alhamdulillah Aujang sim kuring salaku meunana nu di kokolot begokeun di Leres, paguyuban leres. Calung Kabupaten Sumedang ngaraos teueus Pupuhu. mohon Begok pupuhu teh naon? anu di kokolot begok teh anak monyet Cicing, ulah ngaganggu ya keur ngawawancara ieu. Pak. kumaha Aya anak monyet sab, monyet teh mana? Mana monyet? itu tuh anak monyet Kan kumaha manawi ya, cicing ieu mah keur ngawawancara ieu. Keula. Ya pas monyet ngareretna ka dia tuh. Ya, kumaha Pak asa regreg ieu teh. Asa rame tara biasa urang paguyuban salung tampil di SMTV tara kieu. Ayeuna mah asa regreg gitu regreg. ieu teh paguyuban Aujang 8 kacamatan ieu teh 8 kacamatan, 8 ieu. kacamatan Bener. Di antawisna. di antawisna anu ti ujung paling wetan Palih wetan. Jatinunggal atuh Jatinunggal. siapa punya Jatinunggal. Jatinunggal Conggeang Jatinunggal nyaeta pangaresana sim kuring sim kuring. Saha sim kuring itu sanes moal apaleun. Pamiarsa
SMTV mau apaleun? Sepertos ngepeul ngahopan maneh pangitu. Yes, pokoknya ya seueur 8 kecamatan cepat. Beres, mohon. Datos apa Kakang Adun jalmi mah Sumedang mah ka Adun mah geus apal lah. Apaleun atuh. Ka Adun mah apaleun. Eta teh salah satu orang provokator di bidang pendidikan tapi da bener provokator oge. Keun nanjeurkeun sabenerna mah. Saya. Iya. Oh, saya pisan. Naon. Didenge-denge teh ngaromongkeun urang atuh. Saya, Pak. Hah? Nyarioskeun Bapak oge saya abdi mah. Naon? Nya ngomongkeun Adun teh saya. Kerjana pokoknya di bidang seni. Ari memang ari ngaran mah asli mah meunang ngabubur beas kolot uing mah karya. Karya. Heeh. Ngan kulantaran sok remen mentas ta sareng juragan ieu baheula guru budak jadi Adun. Heeh. Aduh meni Edun cenah tadi nate gitu. Jadi Adun. Jadi urang Jatinunggal mah kaditu mah Wadonya. wado nama raja terang nanti Pak Adun. Lain, abdi nek ngobrol jeung ketua. Sih kumaha manawi. Lain, Pak Ketua. Pupuho ya, Paju Yamannya. Kesan ya kesan heula, ke pesan mah. Kesan di paguyuban kumaha tah? Aduh, Aujang, sim kuring teh ngaraos reueus. Wahai. Ngaros reueus naon margina ari di paguyuban Calung Kabupaten Sumedang mah istuning bener-bener aya bahasa mun teu ku eueuh teu hees ku hese. Muhun. Ceuk paribasana nanjeurkeun seni khususnya seni Calung teh ngabelaan udunan ceuk paribasana teh. Sareng deui urang teh non reusna teh tiasa silaturahmi Tah kitu. tiap kecamatan. Jadi cek bahasa lagi ngemain nama roadshow ka tiap-tiap grup, ka tiap-tiap kecamatan. Mohon. Ayeuna tah lajeng pesan. Buat kecamatan atau nunjuk ka dia da yang mulai kecamatan. Yang mulai kecamatan. Apa kecamatan Tanjung Sari? Ya, Kumaha ayeuna Nawi? pesan ka SMTV, pesan ka dinas, naon? Ayeuna pesan ka SMTV. Pesan ka SMTV sum kuring pangiten ngaraos bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri saur kidalang teh mah. Iya. Wirehna salah sawiosna nanjeurna urangna tanapi tiasa kauningana bidang seni Calung khususna ngalangkungan SMTV. Tah eta Benar bisa. anu mana pangenten kantun sababaraha dinten deui SMTV teh bade milangkala anu ka 12 tahun. Anu ka 12 tahun mudah-mudahan sing langkung nanjeur, langkung. Amin. Ka 12 eta. tahun SMTV teh wah eces pisan. Tah eta. Katingali nebrak ECC. Wah yeuna Calungna tiasa mentas benar-benar nyata. Luar biasa SMTV eces pisan. Tah anu salangjengna ngalangkungan Dewan Kebudayaan Kabupaten Sumedang. Kang Andi Lesmana, Kang Muhammad Lesmana. Ieu teh aya WA. Kumaha tah? Aya WA ti Kang Andi Mang Ujang. Ieu teh naon Calung naon? Calung paguyuban mani. Asa eta cenah anu apal teh abdi mah eta cenah Kakang Adun. Kasohor Kang Adun mah kasohor pisan da. Eta baliju provokator eta teh. Tapi Kak eta mah ieu Kang Andi da teu apaleun ka urang Sinang Raja mah. Teu apaleun cenah. ya. Aduh nunggu ka urang Sinang Raja teu apaleun. Anu mah teh Urang abrora budak anu kalolot, budak leutik ka Karabiraja di ieu apaleun. Mohon sekali deui Bapak Ketua DKS, Bapak Andi Lesmana, Wilujeng Wengi, Bapak Ketua Paguyuban Seni Budaya Kabupaten Sumedang, Pak Dede Suhendar. Dede Suhendar. Miwah rekan-rekan sareng Ai Kang Yoyo Sonjaya saha? Eta mah ti ieu PSBS Kecamatan Wado. Tempat mah Kecamatan Wado. Mohon Wilujeng Wengi atunya. Kalau Adi pada ngawawancara bios. Ini hoyong ngawawancara. Sok. Tukang gong, Abah Uu punten salami di paguyuban terus sabaraha kali dicarekan ku tukang kenang. Aya 200 kali. Hebat. Ke, cicing. Ulah ngarumong. Are ka tukang gong. Pak Uu, aduh damang. Di mana salira teh urang mana? Awit abdi di Kecamatan Pemulihan Desa Cilembuk. Bade kintun-kintun ka saha tah? Siap. Abah ngintunan panginten ka urang Cilembuk khususna, umumna panginten ka urang Ciboled, ka Manyai, ka Bahruk, Bah Elon, kum kasadayana lah. Kapun bojo mangawilujeng ieu nongton ieu Bapak Ujang Amor anu ganyeng duda enggal. Eta kagena.
lain. Rek ieu. No dia no. Bade naros naon ieu teh? Heula nek laros heula. Salira teh jenengan saha? Abdi teh Karma. Karma. Upabidina YouTube nama Karma Asmara Official. Nah, sok disebut Ujang cenah. Nya Ujang, pan Ujang aya Ujang GR, aya Ujang Amor, aya Karma, aya Ujang Juya, aya Ujang aya oke. Ujang Adun aya. Aya. Di mana salira di mana? Sim kuring ti Cilemu. Oh, di Cilembu. Pamilihan mohon. Aduh, urang Cilembu. Mohon. Hui. Mat. Kayak abdi bade naros. Sajabiti nyalung ngenang ieu mah Pak Adun. Mohon. Saurna cenah bisa nyeun calung. Biasa. Hah? Ya benar. Leres. Rapekan Mang Ujang Karma mah. Rapekan bisa. Ada mau calung. Biasa gamelan kok so. Alah. Eta kabenaran gini. Apa tuh? Apa urang teh non butuh calung? Sabar aset. Butuh medenan ayeuna sa kecamatan hiji oge teh 20 genep kecamatan, 20 siap. genep set. Hatur nuhun atunya. Nya, nah. Siap kita. Tapi beda bias gitu gintun. Nyamenya atuh. Keheula. Berangkap eta Mang Ujang. Ayeuna sok. Berangkap. Sareng berangkap ngadaba calung, sareng ngagali kubur. Sok kintun. Tapi Asa kintun-kintuna. Kintun-kintuna eta Ka urang Cikupa kali ieu. Urang kebon sirih teh. Oh. Kintun. Ka Alugai. Oke teh gitukeun ya khususna ya. Mohon ka urang Majalengka aya Bapak Oyo anu di dinas Parpud Majalengka, Pak Kabid, Pak Kadis di dinya ka Bapak Bupati oge anu di Majalengka alhamdulillah abdi sok ka Majalengka. Oge Bah Iwok sadaya kumlah grup satonjong mah. Ka Bogoh mah kintuna. Gitu ta. Oge teh kakantun ye ka Cikupa, ka Cilembu, ka Ciakar, ka Abah Gayot, ka Dadang. Ai eta urang mana ngintun? Bapak Bupati Majalengka Bupati Sumedang teh dikintuna. Oh, da abdi mah nya alhamdulillah ka Bupati Sumedang oge ka pada abdi karasan teh nuju di Majalengka wae gitu. Wes ku abdi wae nyangakeun Pak Bupati Sumedang wilujeng nonton. Pak Doni, Bapak Pajar. Nuhun. Sok. Pak Ibu, punten. Tah, urang lajengkeun lagu anu salajengna. Yo. You